medar deui, ngahanca deui, tur ngahibur deui wargi Dahlia. Dina radiona sewang-sewangan, kupidangan, dongeng Sunda ti Dahlia. Anu dijomantarakeun tiga lura, 101,5 FM, Radio Dahlia. Dina jejer carios. Si Konceleng Wilujeng ngadangukeun. Wargi Dahlia, Injani ngiring ngerengedak heula di tempatna yang Widi Sakti dicandaku Mang Odek demi kasalamatan Injani. Margi upami aya keneh di lembur mah Injani teh terus we di udag-udagku Barjaya. Yang Widi Sakti ngidinan oge masih jangan gambaran ngeunaan santana anu memang kedah teras dipeuseuh kanggo tiasa ngungkulan si Garang Larang. Urang lajengkeun serial Si Konceleng dina jejer carios putu Si Konceleng tanding titisan siluman karya Bagus Sarasvati. Wargi Dahlia Eyang Widi Sakti mere wejangan ka santana. Yen ulah waka boga anggapan bakal mampu nandingan ajen kasaktin si Garang Larang. Sebab santana masih kene butuh waktu pikeun ngayakinkeun ilmu-ilmu anu sejena. Sebab ajen pangarti Eyang Widi Sakti tacan kacangking sapinuhna ku santana. Santana menang wejangan seperti kitu teh Eyang Widi Sakti ngan ukur ungeuk ngarti kana caritaan teh Eyang Widi Sakti anu jadi guruna. Katingali harita Mang Odek nyarita deui. Sumuhun ari tos jelas kitu mah. Nyangakeun be atuh eta mah kasalira Eyang. Harapan mah mudah-mudahan be atuh kagaranan laku lampah jeung kagarangan si Garang Larang teh engke dina waktosna mah tiasa diungkulan ya. Atuh ieu ka Nyi Mas Injani tos we teu kedah tumarumpang deui salami aya di dieu. Margi tos kauning apanan ku salira oge yen Eyang Widi Sakti teh teu ngarasa kabotan ku ayana salira Nyi Mas ngiring di dieu. Ya nuhun we, Mang. Abdi ayeuna mah pangatiasa aya di dieu teh ku pangajakna Emang. Paminta diajakan ka dieu mah teu acan tangtos tiasa patepang sareng Eyang. Nanging aya kapanasaran ieu teh. Abdi sejak tumaros menawi salira Eyang uninga ka jenengan akhirna ngawulung. Uhun sakumaha anu di sabi-sabi tadi ku Mang Odek. Abdi teh kawitna mah sejak milarian laratan ngeunaan aki Rangga Wulung teh Eyang. Eyang Widi Sakti kerung ngadenge caritaan Injani anu keur maluruh aki Rangga Wulung teh. Teu lila Eyang Widi Sakti terus nyarita. Memang ajakung si ngadenge ieu teh.
yang ngaran Rangga Wulung deh ya deh. Tapi di mana ya? Jadi hari kana ngaran magung singa denge gelis. Ganduka deing dah di mana padumukan nama. Ya babe yang gawilang geselila nampi atau numpi diri ngisat badan dia patempatan. Sayatna geus teu nyaho kahirupan di dunia luar gitu. Ari sangam mama. Ya. Coba we tadi teh kitu taroskeun ka eyang di dieu. Cek bieu ge. Ai kana ngaran mah. Kungsi apa jeung ngadenge ya teh. Ngan teuing di mana nama ya teh. Ari Sanggam Mang mah atos we teu kedah ngemutan deui eta akhir Rangga Wulung nya Mas. Sanaos dipilarian oge ari henteu udinga di mana padumukanna namun nya bade kumaha atuh. Lumawi atos pe nya Mas masing tenang aya di dieu. Nu penting bakal aman tatina inceran si Barjaya ta si Borokokok tah. Injani bisa narima karena caritaan Mang Odek. Kangaranan milu cicing didinya jelas bakal aman. Lain bae moal kasung si Barjaya tapi didinya ayah santana jeung Eyang Widi Sakti. Wargi Dahlia urang tinggalkeun heula kaayaan Injani anu temetep di tempatna Eyang Widi Sakti. Caturkeun harita kaayaan di alas waringin. Sigarang larang poe eta keur ngobrol jeung Nyai Wulung Katut Janaka. Sedengkeun si Dugul Waru mapuguh keur init jeung anggota Karaman anu sejenna ngaranjah ka pilemuran. Sigarang larang anu harita kadenge keur cumarita. Tadi penting geus menang pituduh gaib. Kudu ngalakukeun tapa pendem bumi. Tujuanana supaya kasaktian aing leuwih nambahan. Jadi engke di mana aing lakon tapa tak kumani jeung ku sakabeh. Homat ya ulah nepikeun ka aya nu wani ganggu. Lumata kudu dibejaan sakur anu araya di dieu. Kitu. Jadi maneh teh bakal tapa pendem buminya. Aing jadi kaget oge ya garang. Nah masih kene kurang gitu kasaktian anu geus kacangking ku maneh teh. Betrek lakon tapa deui wae ieu teh. Oh memang kitu pinuduh gaib anu katarima ku aing mah Wulung. Bandung arti masih kene aya kasaktian anu kudu bisa sumanding ka diri aing. Manen teu kudu loba tatanya. Nu penting kabeh kudu dibejaan. Sangkan ulah aya nu ganggu ka aing anu bakal tapa pendem bumi gitu. Nya ari geus aya parentah kitu mah ti maneh. Tangtu bakal dibejaan anu sejenna oge. Tah perhatikeun Janaka. Si garang larang rek tapa pendem bumi tur teu meunang diganggu cenah. Janaka neuteub antep ka si garang larang bari terus tumanya. Ieu teh nah mimitina iraha kitu rek lakon tapa pendem bumi teh ieu garang. Geus moal diengkekeun deui. Dina poe ieu kene aing kudu dipanggieunkeun lombang. Sakujur awak aing kudu dikubur nangtung.
anu tembong sirah wungkul. Rumata kumanya bejaan 4 orang anggota sinanyian lombang. Ngan kudu rada anggang di dia tempatnya supaya aing tenang dina ngalakukan tapakna gitu. Nyai Wulung anu jadi indungna Sigarang Larang ungeuk bari terus nyarita deui. Gampang masalah eta mah Garang. Ku janaka ayeuna oge di bejaan 4 orang anu kudu nyieun lombang. Padahal lamun diperhatikeun ku aing Garang, kasakten maneh teh geus moal aya anu bisa nandingan. Tapi bet kalah ka hayang namahan deui kasakten teh geuningan. Lamun aing teu ngalaksanakeun pitugas gib yo, geus tangtu aing nyieun kasalahan. Moal samata-mata aya pituduh kitu lamun memang teu penting keur diri aing. Anu matak geus montong loba deui ngomong ayeuna mah. Hasok janaka kumaneh bejaan 4 orang jelema sinu bantuan aing nyeun lombang. Tempatna mangkewe ku aing bakal ditangtukeun. Kangaranan geus menang parentah anu saperti kitu mah ti Sigarang Larang. Harita janaka geus teu kaleked terus mere parentah ka 4 urang anggota Karaman anu kabeneran teu milu ka Sidugul Waru. 4 jalma geus teu leleda. Harita daratang nepungan ka Sigarang Larang. Sigarang Larang netep seukeut ka 4 anggota Karaman alas waringin anu reka bantuan nyeun lombang teh bari terus nyarita. Mana opatan geus montong loba tanya deui. Ayo, milu jeung aing. Bantuan aing pangaruangkeun awak. Jieunkeun lombang. Pokona mah aing ruang we. Ukur tembong sirah wungkul. Aing mimiti poe ieu bakal ngalakukeun tapa pendem bumi. Nyai Wulung netep seukeut ka Sigarang Larang anu jadi anakna bari terus cumarita. Lamun memang maneh geus gilig saperti kitu Garang, nya taya bayakna. Kangaranan maneh ngalakukeun olah tapa, mangka geus bisa dipastikeun moal aya nu wanian ganggu. Ngeunaan urusan di dieu saheulaanan ku aing anu bakal ngaturna. Maneh memang bener-bener hebat yang luar biasa Garang. Ajen kasakten geus tapa non tanpa tandingan masih keneh hayang nambahan deui kekuatan kasakten. Halus maneh luar biasa Garang. Aing geus teu hayang lo bade ngomong mawuluk. Ayo baranna opatan tuturkeun aing. Urang neangan tempat anu marenah pikeun aing tapa pendem bumi. Ayo urang mantau kana mah. 4 urang anggota Karaman alas waringin harita nuturkeun lengkahna Sigarang Larang anu bakal nangtukeun tempat pikeun ngalaksanakeun pamaksudanana ngalakukeun tapa pendem bumi. Nyai Wulung anu jadi indungna ngan ukur ngawaskeun Sigarang Larang terus ngereret ka janaka anu dereret harita nyarita. Cacakan kasakten geus sakitu punjulna masih keneh hayang nambahan kekuatan. Bener-bener luar biasa budak teh Nyai. Geus bisa dipastikeun moal aya nu mampu nandingan ajen kasakten Sigarang Larang. Najan ku jago sakolong langit oge. Lebah dieu kahebatan anak aing Sigarang Larang teh janaka. Nu matak aing sugema kacida kudu jadi anak ieu teh. Dina waktu anu moal lila deui teh bakal jadi kanyataan dina lakon ieu kahirupan. Sigarang Larang bakal ngawasa dunya jeung kahirupanana. Geus moal aya ilmu jeung kasakten anu bisa mapakan kana kamampuan Sigarang Larang. Kuring oge milu suka sugema ningalina. Nu matak eta anu jadi sugema keur hate aing oge janaka. Ngan sok sanajan bari jeung kitu tetep hate aing mah can tenang. Sabab si Waru ye nepikeun ka ayeuna acan mulang kene. Sakuduna mah tita tadi geus datang. Piraku deui aya halangan onaman mah. Ceuk perasaan mah saha atuh anu rek ngahalang-halang kana karep pamaksudan Kang Waru. Sabab anu jadi panghalang keur urang jelas geus beres disingkirkeun ku Sigarang.
Anu matak anu pinter masih Barjaya. Ngerasa moal mampu ngalawan si Garang, manehna kalaka terus jadi biluk hayang diaku balad kurang. Gitu tak? Kaya Nyai Wulung jeung Janaka nu keur gunter ngobrol saperti kitu, ngadadak hawar-hawar ngadenge suara talapok kuda anu nuju ka lebah dinya. Rombongan anu dipingpin ku Sidugul Waru mulang kasarakan. Ngan Janaka jeung Nyai Wulung jadi kaget anu lain di kieuna. Waktu ningali Sidugul Waru sanggeusna turun tina kudana bari digondeng ku dua urang anak buahna. Dina lengkah suku anu jumarigjeg harita muru datang nyamperkeun ka Nyai Wulung jeung Janaka. Barang datang oge dibarung bari jeung rumahu. Sidugul Waru nyarita ditujukeun ka Nyai Wulung. Aduh, bener tersangka. Aduh, kemana Ari Garang? Gaya beja penting yo. Anu kudu ditepikeun ya teh. Jelas kudu jadi bahan perhatian ke urang sarerea ieu. Bari jeung kerung Nyai Wulung tumanya ka Sidugul Waru. Ke. Aing ya teh teu ngarti. Naon maksud maneh teh Waru? Si Garang larang geus indit sarta teu meunang diganggu ieu. Leuwih hade tepikeun we ka aing. Coba aya naon Waru? Hasok jelaskeun. Jelaskeun ayeuna keneh ka aing. Oh kieu ya Ari. Kejadian anu tumiba mah nu sakaligus ngagagalkeun kana karep pamaksudan urang ieu teh Nyai. Kawilang kenyataan anu meh teu bisa dipercaya. Tapi memang nyata. Kieu yo Ari, jujutan mah yo. Sidugul Waru geus teu kaleked, gancang ngajelaskeun ngeunaan pangalaman anu karanapan ku dirina. Yan dirina eleh jajaten ku bocah sakti anu ngaran Santana, muridna yang Widi Sakti anu babarengan jeung Mang Odeg badegana Hambali. Saterusna Sidugul Waru oge ngajelaskeun ngeunaan pangalaman anu karanapan ku Barjaya, anu tetela geus gagal ngabinasekeun si Omot Awel jeung si Bogel, anu tetela geuningan si Bogel teh Wisrawa anu masih keneh aya di kieuna. Pas Barjaya rek nelasan si Omot Awel jeung si Bogel, harita gagal sabab aya jalma anu geus nulungan ku cara ngalinglungkeun Barjaya. Nyai Wulung sajoro ningga Bandungan guaran Sidugul Waru puguh be kaget anu lain di kieu. Nah, sanggeusna ngaraca cukup mere katerangan harita Sidugul Waru mungkas guaran carita anana. Gitu Nyai. Kahayaan jadi rumanggiang kieu ya aduh. Jasa terusna geudang Hambali jadi teu kaburu. Puguh eta nya kieu manten geuningan ya awak teh ya. Si Garang larang ya mah anu kudu ngalakukeun tindakanana Nyai. Aduh. Awak dasar kieu ya. Dan bisa menang kitu eta kajadian nu karanapan teh. Pamaksudan bisa gagal ku ayana bocah sakti. Si Santana muridna yang Widi Sakti. Geus aya deui bae ieu panghalang teh. Ayeuna aing rek nanyakeun, ari anu geus ngagagalkeun tindakan si Barjaya teh geus kapanggih saha-sahana eta jelema? Matak acan buka Nyai. Dan anu jelas eta jalma teh kawilang pinunjul ilmuna. Buktina apan si Garang larang oge bisa disamarkeun paninjokna. Sirah Sidugul Waru dibawa ka dieu malah ku Nyai diasupkeun kana durukan. Padahal si Wisrawa mah masih kena hirup aya di kieu da.
Pugu memang eta pisan anu jadi pikiran jeung kahanjeluan aing teh waru. Anu matak eta jelema sakuduna mah bisa buru-buru katangi. Saha mangklukna di mana ngajedogna. Ya deui, ku aya bae deui si garang teh. Make jeung rek tapa pendem bumi sagala rupa keur nambahan kakuatan kasaktenan cenah. Sabab menang pituduh gaib eta teh cenah. Sedengkeun manehna geus amanat. Kangaranan si garang geus mere amanat saperti kitu. Ulah diganggu cenah. Jelas. Urang moal bisa ngaganggu. Apal meureun kumaha adatna si garang. Aduh, aya deui bae panghalang teh. Jelas. Ieu mah kudu buru-buru ditindak cai. Sabab lamun diantepkeun geus pasti bakal nambahan ke jumlah jalma anu rek parontak ka urang. Sedangkan lamun jumlahna loba tur boga ajen kasakti saperti anu nulungan si Wisrawa jeung si Omot. Oge bocah sakti si Santana da urang tangtu bakal kaganggu. Karena rupa-rupa kegiatan urang anu salila dilakukan ku urang teh mudah-mudahan bakal pugak terus we gitu. Nyai Wulung katingali ngahuleng ngaragaman. Emang rada bingung oge pikeun nangtukeun sikap jeung tindakan. Sabab si garang larang jelas geus teu bisa diajakan badami da puguh keur ngalakukeun tapa pendem bumi. Janaka anu tita tadi cicing harita milu mairan caritaan. Kumaha lamun urang cobaan be atuh Nyai mentes tanaga jeung pikiran ka Ki Bangos Sangar. Sasat boga ajen pangarti anu teu bisa dianggap enteng. Lianti eta mingpin paguron Bango Liar teak. Jadi Ki Bangos Sangar jeung Barjaya kudu babarengan pikeun ngabinasakeun jalma anu nulungan ka si Omot jeung si Wisrawa teh. Anu saterusna oge ngabinasakeun santana si bocah sakti. Sakaligus kudu bisa ngabuktikeun mawa hambali ka dieu. Lamun teu bisa ngalaksanakeun eta parentah, maka si garang larang anu keur olah tapa maulah dibejakeun. Ku cara kitu, mangka Ki Bangos Sangar jeung Barjaya bakal sieun ku ancamanana si garang larang. Kitu ari ceuk kula mah. Ieu bener oge teh. Pamikiran teh. Lumayan utek maneh teh Janaka. Jalan oge teh pamikiran teh. Bener. Si Bangos Sangar jeung si Barjaya urang sina babarengan. Ayeuna maranehna kudu ngabuktikeun kasatiaan jeung baktina ka pihak urang. Halus cenah kata. Aing satuju kana usul maneh bieu. Jelas urang geus teu bisa ngajakan badami ka si garang. Kan kari tinggal urang tiluan ieu mah anu kudu badami. Geusan ngalakukeun sikap jeung tindakan. Nya. Bener. Ieu parentah seolah-olah parentah langsung ti si garang anak aing. Gitu. Bener gitu Nyai. Anu batak. Ayeuna mah geus teu kudu loba tinimbangan. Urang titawe anggota urang cenah datang ka tempat Ki Bangos Sangar supaya nepikeun ieu parentah. Sangkan bisa buru-buru ngalakukeun tindakan. Kumaha lamun kitu Nyai? Geus henteu kudu nanyakeun deui ka aing waru. Maneh geus bisa ngarti naon anu kudu dilaksanakeun dina waktu ayeuna. Aing henteu hayang ngadenge deui upaya urang aya dina kagagalan. Ngan ceuk perasaan mah piraku si Bango jeung si Barjaya anu babarengan ngahijikeun diri henteu mampu ngalaksanakeun parentah urang. Janaka neuteup antep ka Nyai Wulung bari terus nyarita. Ngan kira-kirana geus kaukur ku Nyai Ki Bango jeung Barjaya bakal mampu ngalaksanakeun ieu parentah. Maneh ieu montong ngaletikeun hate aing Janaka. Sabab sajeroning eta dua jalma ngalakukeun tindakan aing oge da moal cicingeun. Sanajan kasaktian aing teu sarua jeung si garang tapi aing kudu tanggung jawab.
Sabab jelas si Garang geus teu bisa diganggu. Gitu. Hanjakal. Terus serang aya hanjakalna ieu teh Nyai, aya kahanjakalan. Cacakan lamun si Garang teu olah tepa mah. Ieu urusan teh bisa gancang beres. Gitu dah. Hanjakal. Duh, ampura ieu Nyai lain ngaleutikeun hate ieu mah. Ngan nya ieu masih kene acan bisa mastikeun ieu. Ieu teh nahanya si Bango mangsa ngahijikeun diri jeung si Barjaya bakal mampu ngalaksanakeun ieu parentah atawa moal luyu jeung pangharepan urang. Ih paralun ieu. Lain ngaleutikeun hate Nyai ieu teh. Nyai Wulung tetep seukeut ka Sidugul Waru jeung Janaka bari terus narita. Pontong boga pikiran kitu patut ayeuna mah geus. Anu penting ayeuna mah upaya kudu dilakukeun heula. Ajen kasakten si Barjaya jeung si Bango teu bisa dianggap enteng deui. Jadi lamun marane atau maranehna ngagabungkeun diri, nah jeung ngagabungkeun ilmu, nah berperilaku make teu bisa ngalaksanakeun parentah urang. Kitu ari kayakinan aing mah. Hasuk bere parentah salah seorang anggota urang sina ini tempungan si Bango di Pasir Dempet. Kitu diantarana hasil babadamian Nyai Wulung jeung Sidugul Waru katut Janaka. Atuh geus aya kapastian kitu mah harita Sidugul Waru mere parentah ka salah seorang anggota Karaman pikeun indit ka Pasir Dempet nempungan Ki Bango Sangar. Sedengkeun di tempat anu rada anggang ti pakampungan atau tipe kampungan Karaman Alas Waringin, harita si Garang Larang geus milih tempat anu dianggap mereneh. Opat urang anggota Karaman terus nyeun lombang sakuma pararentahna si Garang Larang. Beres nyeun lombang si Garang Larang buligir, saterusna awakna dikubur ngan kari tinggal sirah hungkul anu katingali. Si Garang Larang terus nitah indit ka eta opat urang anggota Karaman anu geus ngabantuan ka maranehna. Bakal ngamimitian tapa pendem bumi. Mane opatan baranto kayu nama ka itu. Bejakeun ka indung aing geus dimimitian kitu tapa aing. Anu macak ulah arek aya nu datang lamprang ka dieu. Sabab lamun geus anggeus geus tapana aing geus anggeus pasti aing bakal balik ka ditu. Parti. Duh. Amanat bakal dilaksanakeun sakumaha mistirna luyu jeung parentah ti pamimpin. Pamit atuh. Asok. Marantau gue sia mah. Ingatkan, montong aya anu datang ka lebah dieu. Komo lamun wani ngaganggu ka aing mah. Banggas. Montong caricing wae atuh sia siga arca sia kehead. Asok geura bungkeun marantau ka itu. Ajaran dog wae sia gancang. Opat urang anggota Karaman Alas Waringin teh gancang harita arindit ninggalkeun eta patempatan. Kangaranan geus diusir kitu mah ku si Garang Larang anu bakal ngamimitian tapa pendem bumi. Waktos nawargi geuningan parantos teu nyekapan deui wae kedah dipungkas deui ieu serial si konceleng dinten ieu. Kedah diecageun deui wae dinten ieu mah insyaallah enjing urang lajengkeun deui dinten Senin insyaallah urang tepang deui nya urang ngarampel deui di Dongeng Sunda Tidak Lihat di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung. Atuh simkuring dinten ieu anu manceun tugas amit mundur amit mungkur ka sadayana hatur nuhun kana sadaya perhatosanana. Hapunten tina samudaya kakirangan sareng kalepatan simkuring salami ieu. Salami ngasuh dongeng sudah tidak lihat hapunten anu sageng-ageng. Simkuring pamit ka sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Berunggah. Go 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 go. Goyang. Wargi Dahlia, cag heula. Urang ecageun heula dugi ka dieu Dongeng Sunda Ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios si Konceleng.
Tong hilap ulah dugi kakantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng Kantun Permios.